Bismillahirrahmanirrahim. Wayahsulu jeung hasil naon an-nusyuzu nusyuz biman izzaujati kusabab nyegahna pamajikan azzauja kasalakina minta matuin tina dialap suka walau pinahwi lamsin jeung sanajan kusaumpamana nyabak au bimaudin atawa dina hiji tempat ayana anu geus nangtukeun si zaujhu kana maudi. Ngalapsukana di hiji tempat ditangtukeun ku salakina pamajikanna embung. Lain manaat henteu teu asup nusuz in manaat lamun nyegah itu si zaujah hu ka si zauj anhu tina tamattu' li uzrin karena aya uzur. Akibari alatihi seperti gede alatna itu si zauj bihai sulatah tamilu kusakira-kira teu bisa narima nanggung itu si zaujahu kana eta kibari alatihi wa marodin jeung seperti gering biha di eta si zaujah yaduru anu matak madarat ma'ahu sartana marod naon alwat uwati wa qorhi jeung seperti raheut piparjiha dina parjina si zaujah wa kanawi haidin jeung seperti saumpamana haid wa yasbutu jeung tumetep naon kibaru alatihi gede alatna bobogaanana itu si zauj bi iqrarihi ku ikrorna si zauj au birojulaini atawa ku ikrorna dua lalaki atawa ku dua lalaki min rijalil khitani ti pirang-pirang lalaki ahli tukang khitan wayatalani jeung narima narekahan ieu rojulaini lintisyari zakarihi pikeun narima gaceng zakarna eta si zauj supaya tegang bi ai hailatin kunaon bae tarekah goir ila jidakarihi anu salianti ngasupkeun dakarna eta si zauj piparji muharramin dina parji nu diharamkeun au duburin atawa dina dubur au bi arba'in niswatin atawa tumetepna gede alatna si zauj teh ku opat pirang-pirang istri. Paila mungkin maka lamun teh mah henteu ngongangkeun naon ma'rifatuhu nganyahokeunana kitu nya nganyahokeunana kibaru alatihi illa binazrihinna kajaba kuningalina si eta arba'un niswah ilaihima ka eta si zauj jeung si zaujah maksyupail parjaini bari anu dibukakeun dua parjina bobogaan salakina jeung pamajikanana halan tisyari udwihi dina nalika tingkah narima gacengna dakarna eta si zauj jaza tah meunang itu nadru liyashhadna supaya ye nyaksian itu arba'un niswah. Nah jadi tumetep gede alatna teh ku sabab ikror salakina atanapi ku aya saksi dua lalaki atanapi saksi opat awewe. Farun ari eta hiji cabang laha eta tetep meunang pikeun si zaujah man utamatu'i ari nyegah ngalapsuka likob disidaki pikeun nampana mas kawin alhali anu kontan asolatan dina asalna qobalal wati dina samemeh wati baligotan barina anu baleg mukhtarotan barina anu pilih-pilih izlah lantaran eta tetep meunang pikeun si zaujah al imtina'u ari narima nyegah hina idin dina nalikeunna eta likob disidak al hali malaya sulu maka henteu hasil naon an-nusyuzu nusyuz wala taskutu jeung teu lagrag we naon an-nafaqatu napakah bizalika kusabab itu man'ut tamattu
Pain manaat maka lamun nyegah itu zaujah liqobli sidaki pikeun nampana mas kawin al muajjali anu dianjukkeun nu ditempokeun. Au badawati atanapi kontan tapi sabadawati tonyatan barina taat turut pataskutu maka lagrag itu nafaqah. Kalau manaat maka lamun teu manyegah itu zaujah hu ka eta tamattu lidzalika pikeun ieu qabdi sidak badawat iha dina sabada diwatina eta si zaujah mukrohatan barina dipaksa osogirotan atau leutik keneh walau bitaslimi wali jeung sanajan ku masrahkeun si walina pala maka teu lagrag itu nafaqah. Walau idah jeung lamun ngaku si zauj wat'ah kana geus ngawatina eta si zaujah bitamkiniha kalawan ngongangkeunana zaujah wa talaba jeung nyupri zauj taslima kana masrahkeunana zaujah ilahi ka zauj pangkarot tuluy ingkar wa zaujahu ka zauj wa amtanat jeung narima nyegah itu zaujah minat taslimi tina masrahkeun sudiqot tah dibenerkeun itu zaujah. Satuluyna wa khurujin jeung kusabab kaluar nusud teh ya. Gambaran katilu nusud teh kusabab kaluar min maskanin ti imah. Aya mahali tegasna hiji tempat allazi anu radiya anu ridho si zauj bi iqomatiha kana nyicingana si zaujah pihi dina lazi. Walau baita jeung sanajan eta imana zaujah au baita abiha atawa imah salah bapana itu zaujah. Walau liyadatin jeung sanajan pikeun ngalayad wa ingkana jeung sanajan kabuktian saha zauju salakina eta goiban anu eueuh di lembur bitafsilihi kalawan wincikanana ieu khuruj al-ati anu bakal datang kaluar ti imahna teh bila izin kalawan teu aya izin minhu ti si zauj wala zonnin jeung teu aya sangkaan liridohu kana ridona zauj fakhuruju maka ari kaluarna zaujah bi ghairi ridohu kalawan teu aya ridona zauj walau li ziarati sholih jeung sanajan pikeun ziarah ka jami anu soleh au iadati ghairi muharramin atawa pikeun ngalayad anu teu diharamkeun ila majlisi dzikrin ka tempat zikir eta isyanun dosa maksiat wa nusyuzun jeung nusuz wa khoda jeung nyanak sal adroi imam adroi wa ghairu jeung lian ti adroi min kalamil imami tina kalam al imam annallah kana sanyana eta tetep meunang pikeun itu zaujah i'timadul urfi ari tatagenan kana kabiasaan adali anu nuduhkeun ala ridho amsali kana ridho pirang-pirang pantarna si zauj. Biasana mah lalaki sajan ge sok ridhoeun kitu mah. Da kana urupnya. Bimisli khuruji kalawan pantarna kaluar allazi anu turidu nu ngamaksud. Itu zaujahu kana lazi. Qala ngadaos sa syekhuna. Wa huwa jeung ari itu kaol eta muhtamilun anu narima pantes. Malam talam salagi henteu nyaho situ si zaujah minuti si zauj giyarotan kana timuru kana cemburu tak tau anu matak megatkeun ieu giyarohu ka si zauj an amsalihi tina pirang-pirang pantarna si zauj pidzalika dina masalah khuruj. Tanbihun ari eta pangeling-eling ya juzu meunang lapikeun zaujah non al khuruju kaluar pi mawadhi'a dina pirang-pirang tempat. Aya imah meunang kaluar dina pirang-pirang tempat dina situasi tertentu minha eta tetep tina mawadhi ida asyrofa eta di mana-mana narima di mana-mana ampir deukeut naon al baitu imah alal inhidami kana narima runtuh wahayakpi jeung naha cukup naon qaulwa ucapan si zaujah khasyitu kana lapad khasyitu inhidamahu sieun kuring inhidamahu kana narima runtuhna itu bait awala buda atau misti naon min qorinatin ayana qorena tadulu anu nuduhkeun ieu qorena alaihi kana eta inhidam
adatan cek kebiasaan. Qala ngadawa sa Syekhuna Ibnu Hajar kullun ari saban-saban sahiji eta muhtamalun anu narima dimpanteskeun. Ngan wal aqrabu jeung ari nu leuwih deukeut mah asani eta nu kadua jadi kudu ekorenah nya. Eta imah bakarun tuh. Hiji dah. Kaduana wa minha jeung eta tetep tina sebagian mawadi meunang kaluar ti imah teh ida khofat di mana-mana sieun zaujah ala nafsiha madarat ka dirina eta zaujah au maliha atawa madarat kana hartana zaujah min pasikin ti jaman nu pasek au sarikin atau ti jaman nu maling. Wa minha jeung eta tetep tina sawarehna itu mawadi ida kharajat eta di mana-mana kaluar zaujah ila qadi ka si qadi. Itolabi haqqiha pikeun nyupri hakna zaujah minhu ti si zauj. Wa minha jeung eta tetep tina sebagian mawadi khurujuha ari kaluarna si zaujah li ta'allumil ulum pikeun ngajina pirang-pirang ilmu al ainiyati anu bangsa fardu ain aulil istiftai atau pikeun nyuprih fatwa. Sulam yugni sakira-kira henteu nyugihkeun hak ka si zaujah sa zauju salakina asiqatu anu kapercaya. Aw nahu muhrimiha atau saumpama mahramna eta zaujah bima dina perkara keterangan istazharo anu nyupri ngadohirkeun hukana emak sa Syekhuna Ibnu Hajar.